Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halutia geningan anu manis anu kasep anu kempotnya anu bolotot sa Jawa Barat cek ma eta oge dina acara anu maneh nyaeta Dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang para wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejanraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Rajapati bagian anu ka-12 karya Kang Cepi nya. Dina subjudul bagian ka-12 ieu nyaeta Ngos di Kamar Kos. Kumaha salajengna ieu lalakon Rajapati ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kidemang Gunung Halu. Namun sata acana dilajeng kade ulah hilap nu teu acan subscribe kana YouTube-na Kidemang Gunung Halu nya mangga di subscribe heula nya. YouTube simkuring aya 3 kisah tanah Sunda teras dongeng Sunda Mang Ian supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna anu parantos subscribe di simkuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur ka pala wargi sadayana nya. Kanggo ibu-ibu na bari masaknya segegeroh na bari ngarumpi jeung ibu-ibu ngobrolkeun deui ibu-ibu oge kanggo bapak-bapak nu bari nyikopai udud samsai ngabaheuhai ditepas bari ngabayangkeun nu bohay oge di pademelan di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna di pabrik sepatu di tempat cukur asgar di pasar di pabrik di kantor di perjalanan bari nyupiran apa pokona makum kadulu-dulu nu aya di lemur barayan nu aya di kota oge di pangbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh janten rencang damel dandong katineng cenanya sareng ulah hilap di like di komen pokona mah nu teu komen burut sareng ulah di skip iklananya ada bagur cing karunya ada penghasilan YouTube mah tina iklan ai kamu tah saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring ieu mah simkuring menghirup-hirup di zaman kiwarinya dongeng lawas kapungkur gitu jadi rusras kagagas ieu mah etang-etang ngamumulesin budaya basa Sunda khusus dina widang dongeng Sunda seueur anu ngaweat ti komunitas tunanetra nya ras anu teu dararamang nya anu salalatruk cenah sok direncangan atuh doakeun nya mugi anu teu daramang sing enggal damang pokona mah sabihari sing sabar sing jadi penggugur dosanya tah kitu. Supados tinyang kolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Rajapati bagian anu ka-12 mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Halimun Ipis masih ngagantung di luhureun hempakna pasawahan teu beda jeung salimut anu ngaruruban hawa tiris nyalusup lalaunan taneuh anu kabaseuhan jukut anu remisan jeung cai ibun anu herang ngagencelang
ti kaanggangan panon poe mimiti nembongan bangun ngabagia plak pare anu keur areusian cahyana beuki manceran nepi ka tembong kalangkang di buruan imah Mang Darman. Imah leutik campernik mencal tinulian nu bogana bangun anu ngahaja ngabangun di dinya sangkan ayem tentrem telo bapa cengkadan milih ngahiji jeung kaendahan alam jauh tina urusan anu teu karuhan. Sora hayam kongkorongok ti kajauhan patema jeung sora cai anu ngamalir dina susukan. Rentang-rentang anu manggul pacul kairing anu ngelek boboko lempang dina galengan basa ngaliwat imah Mang Darman bet ngadadak teu cara biasana. Pantona nutup kene ti palebah dapurna teu katingali haseup ngebul bangun taya kahirupan nu ngaliwat ukur ngareret sakedeung satadina mah rek nanya ceunia anu unggal isuk sok pareng keur sasapu atawa nyiram pepelakan. Tapi ku harita mah suwung bati hareuneg jeung nineung sorangan. Kebayangnya gambaran imah mencil hareupeun pasawahan endah. Coba pamajikan opat. Sabenerna di jero imahna mah teu kitu-kitu teuing. Mang Darman keur paguneman jeung Wira di rohangan tengah. Adeh, kumaha tuh Jang? Geuning HP si jeuna teh teu bisa hirup lila. Ceuk Mang Darman bari ngasongkeun HP. Duh, kumaha atuh nya? Rupina mah kedah diservis heula panginten. Temal Wira bari ngalak ngilik HP anu dicekelna. Wajar teh ari kitu nama peda geus lila teh dihirupan meureunan. Muhun, rupina mah kitu Mang. Nyakeun we atuh ku Amang rek dibawa ke tukang servis heula. Sakalian bari aya perlu ieu teh. Ngeunaan hidup mah wayahna cicing heula di dieu ulah ka mana-mananya. Mangga Mang, nanging geus cicing di dieu ulah ka mamana pokona mah. Dupi Amang teh bade ngalaporkeun abdi ka polisi. Sabenerna mah aya kapikiran nepikeun ka dinya, tapi sanggeus dibulak-balik asana mending ulah waka laporan. Hatur nuhun pisan Mang, abdi mah tos pasrah pokona mah sejang ngiringan kumaha saena. Nyari kitu mah Amang rek ini heula nya. Lamun lapar ulah we sorangan. Da kaperluan dapur mah geus nyampak dina kulkas. Mangga Mang. Tekung silila ti harita Mang Darman geus ninggalkeun buruan imahna antare ngajalankeun motor kebat muru ka jalan desa. Tunda heula carita Wira anu keur aya di imah Mang Darman. Urang ngalanglang ka Nyi Imas anu keur aya di hiji kos-kosan teu jauh ti puseur dayeu. Emut kene teu ka Ceu Imas nih. Surprise. Eta geuning Ceu Imas eta. Jinget kene surprise. Di surprise ku juri. Geus make baju lingeri ya. Sing horeng nyirana beng serateh lain rek digawe di rumah makan sakumaha anu diomongkeun ka indungna harita. Awaing ku ngarasa sieun tea manehna kungsi bebeja ka ku Dasrip minta panyalindungan. Nya akhirna mah dititah indit ka kota bari jeung dibekelan sina nyewa kos-kosan abong nurayungan itu ieu dilayanan lian timang iseng ku Dasrip oge sok jadi inceran
ngan bedana Mang Iseng mah teu sirikna ukur pemain cadangan jeung datang dina waktu luang. Di antara kuda Srip jeung Nyi Imas geus lila hahadean. Malahan mah ti keur Nyi Imas rumah tangga kene oge geus aya hubungan antara bayawak jeung anu mata duitan. Hubungan antara hidung belang jeung nu haus kasih sayang. Nya kitu teh keur Nyi Imas mah nu penting pemasukan, rek saha wae anu datang moal teu dilayanan asa lancar perkawis keuangan. Ari kuda Srip hahadean jeung Nyi Imas teh sasatna mah pelarian, kahirupan rumah tanggana awet rajet, remen pasea kumang rupa alesan. Taak dina nyang hareupan anu jadi pamajikan, tapi mikir jero lamun kudu pepegatan. Geus kapikir kacidarugina mun seug kudu pegat, kuda Srip bakal hirup kakurangan alatan leungit pananggehan. Nyalindung ka gelung sababu nenah mah jelema beung anjir nenah mah mitoha. Ngaran mitoha. Untung geueuh keur kaluar. Anjir ngaran mitoha. Aduh aing. Aduh. Kreueuh. Ngaran mitoha deh eta lia. Astagfirullah. Cingat teu bener yeuh pengarangna euy. Nyalindung ka gelung sababu nenah mah jalma beunghar anu loba warisan. Tungtungna milih narimakeun najan sakumaha keulna oge ukur bisa ngelehan, teu pira prinsipna mah ulah hayang nembalan dina mangsa bunenah ngacacang ka matak-matak gorgar bari jeung alat dapur tingkalayang. Ngeunaan nyeri hate eta mah geus pasti ngan pedah gampang pisan dume aya ubarna. Nyi Imas siap kapan saja bade dilemur atanapi di kota eta mah mangga, bade siang atanapi wengi teu oleh sadia, bade model kumaha Nyi Imas ngawasa mangrupa gaya manja menggoda atanapi gaya natskal dan binal sadayana tiasa diatur asal kuat tuur. Nyiranda anu manja teu oleh ngarobeda, kuda Srip tergila-gila lain peda hade tata hade basa tapi eta ku servisna pokona mah matak bagja sugema. Tong boro tanpa busana dalah teu udar calana ge dijamin tak berdaya. Jauh lamun dibandingkeun jeung bunena. Aing mitohasin kata. Aing mana mitoha. Aduh. Aing gumpur aing cicing atuh ngaranna tong bunena nya. Aduh, teu sopan aing kawalat kakolot. Jauh lamun dibandingkeun jeung bunena anu teu bisa nahan amarah, tapi dina urusan ukur pasrah teu loba oja. Ari Nyi Imas teu oleh ngondang ka bunga, biwirna beureum mereka mun disawang matak guliga. Awakna biuni gitar Eropa, gunung sakemaran nyeungseng estuning endah. Perkawis bobogena tos kantenan ka Cidamija, Mota, Rongka, jeung deui teu pati gorowa. Poe harita tabuh 10 kur aya akang di jalan yo, ceuk kuda Srip basa nelepon. Aya nuju di kosan akang teh bade ka dieu? Nya para rusing lah. Leuh manawi teh moal ka dieu wirih nemai kamari urang pendak. Sono atuh da. Ih akang mah mangga atuh diantos mung abdi na bade ibah heula nya. Nya sok atuh paling saparapat jam di oge nepi. Oh mangga atuh. Sanggeus nutup telepon, kuda Srip ngagancangkeun laju mobilna. Kabeneran 45 marga teh tepati rame ku kandaraan.
kitu nama anu sakola jeung nurek digarawe geus narepi ti tadi mula, leok mobil dibawa ka minimarket nyimpang heula barang beli kadaharan. Teu poho tisu dinya dibeli, sagala dibeli tisu basah. Telila geus kaluar deui bari mawa jingjingan. Geleser mobil asup lalaunan ka palataran kosan, laju diparkir di tempat anu pangjuruna sangkan teu narik perhatian. Ari kitu mah boga kahariwang sok sieun aya nu nangenan, panon poe beuki manceran karasa ngaceletit kana tonggong mangsa kasinaran, tapi eta mah ukur di luaran, sabab di jero hatena mah birahi geus nyak serak kabina-bina, laju ngagedur leuwih panas di jeroeun dada. Ngeunaan anu ngaceletit mah anu aya di jero calana teu puguh rasa retep jeung ateu, tapi lain hayang digaro, anu puguh mah hayangeun geura asup ka jero kanu molongo. Lengkahna antare basa muru panto kamar Nyi Imas, panto teh kabeneran teu dikunci, samalah saeutik kabuka. Nyi, pokna satengah ngagero, taya jawaban, ukur kadenge sora anu gewar-gewur di kamar mandi. Dasrip nurungkeun panto lalaunan awahing leungeun rebo ku babawaan. Sup ka jero, sajorelat ka tempo. Di sisi dipan aya baju ipis warna hejo, mangrupa pakaian pikeun ngalubarkeun ka sono moho, pipikiranana beuki nyantel kanu donto. Seleber sengit parfum nyelengseng, aroma sensual anu matak lungleng jeung tungteng, saterusna ngahudang si Jonathan beuki mangkreng. Tuluy nguniang, laju manjangan. Tekung silila kapireng sora anu ngalengkah di sendal capit, barang bre ngadadak tembong pemandangan atraktif. Nyi Imas kakara ukur di samping anduk bari ngibas-ngibaskeun buuk. Caina nyarak celak, laju turun tina tak-tak mapai kanu nyeungseng ngaborelak. Si Jonathan beuki baruntak, geus teu sabar hayangeun patelak adu jeprak. Nyi Imas diteuteup teu kiceup-kiceup, kahayang nama haget nangkep kalayan geugeut, tapi teu kituna. Ku Dasrip satekah polah nahan diri demi ngajaga diri sangkan teu babari ka pancing situasi. Belenyeh Nyi Imas imut. Sumping giningan Kang, pokna bari tuluy ngadeuketan. Dasrip rorong heapan, sakumaha kuatna nahan teu burung bedah bendungan. Komo ningali Imas meh sataranjang, ukur kain salambar anu mindingan awak lenjang sasampayan jeung kulit hejo carulang. Lamun anu basaja nembongkeun awak anu nyitak, tapi ngumputkeun dua pakakas anu matak ngahegak. Nya, kakara pisan. Serog Imas leuwih ngadeuketan deui, leungeun ngusap lalaunan kana pigeulang. Saurna nuju Pararusing, Ceuk Imas bari mencerong ku panon cureleukna. Dasrip teu nembalan, pluk murageun babawaan, leungeunna ngaragamang kana cangkeng anu lenjang ngahiap rangkulan. Imas teu ieuh nolak, blug paadu awak, rapet satangtung taya pisan jarak. Treup pateuteup kawuh rasa ting sareak, komo leungeun Dasrip hideung cacabak meh kana sakujur awak. ih Akang, Ceuk Imas nerejel bari ngadilak. Sono atuh Dani. Temal Dasrip bari nyawel kana gado. nah sono, apan Akang teh Pararusing sanes? Maksud teh Pararusing alatan sono. Eleh, nihawatos teuing. Ceuk Imas celengok nyiung, leungeunna ngawel pigelang Dasrip laju ditungtun ka jero kamar. Gek Dasrip diuk dina sisi dipan, nyang hareupan Imas anu nangtung bari imut sinebaran. Panon Dasrip teu leupas teutepan, museur kana pinarep anu masih kapindingan,
aya rasa anu teu bisa dijelaskeun antara nempo anu nyeungseng sakembaran jeung si Jonathan anu hudang teterjelan. Imas bangun anu ngahajakeun leungeunna ngusap buuk anu baseuh, tuluy mapai lalaunan kana beuheung bangun anu mere tangara atawa nangtang supados enggal dikawitan. Ku harita mah sanajan Dasrip geus kahuru tapi sikepna tenang teu ieu gura-giru. Nya oge nyanyautan sahulu-hulu, komo anu eta mah sakitu geus teuas ngabatu, tapi manehna kawas anu ngahaja keur ngulur waktu. Imas ngurawet baeud bangkenu. Ih, akang mah seueur teuing emutannya. Cek Imas bari ngaragamang kana baju Dasrip, saterusna nyasar lalaunan sangkan beuki ka hudang. Dasrip seuri leutik, geus waktuna teu kudu loba pikiran tapi kudu loba pergerakan, anu jadi musuh geus miheulaan beuh genderang perang. Waktuna ngabebaskeun pikiran tapi nyangreudkeun rarasaan. Kuniang cengkat, gep nangkep, serangan di mimitian, Imas digalentoran binarung leungeun ngopepang kakarayapan. Nyiranda teu buru ngahayonan, kancing baju dibukaan sangkan teu jadi hahalang, leungeun Dasrip beuki linghas, gep anduk laju dibetot sina leupas. Baragadal, Imas lain reuwas kalah beuki atau binarung nahan napas, teu bisa diponda, perang geus tangtu bakal rongka. Najan taya komandan anu mimpin serangan atau anu ngatur barisan tempur, tapi keukeuh kudu lumangsung kawuh nafsu anu ngagedur. Teu kudu aya jenderal dina babad sensual, sabab sarua apal Dasrip nyaho kamana kudu ngarahkeun rudal, tangtuna kana titik koordinat geunyaal. Kitu deui Imas teu kudu muka tutorial nyang hareupan rudal, kari tewak teu kudu diceumpal. Hulu ledak geus cungeulik, lampu radar kumetip, tandaning target geus dikunci kalayan lantip. Imas seuri leutik, basa ngareret kanu bentik, teu ieuh gimir, kalah kateuneng nepikeun kawani nyakar awahing teu sabar, sorot panona murub biar tapi sakapeung meletet kawas nu keur mabok di jero bar, pokona mah prung nepikeun ka aya nu ngalungsar. Antukna silih sedek kawuh ambekan sesek, Imas digadabah tapi kalah jiga nu pasrah jeung samar pola. Imas siga nu seunghah tapi ngeunah, bresur cereb peluru kendali nenggel kalayan anteb, dangheuk atuh Imas teh ngalenggak, tapi Dasrip kalah beuki ngagalaksak, teu sirikna hayang ngarak-rak nepikeun ka parat jeung buranta. Reup Imas peureum sakedapan, gempuran misil anu haben daratangan akibatna nyasaak senjata angkeuhan. Iron Dome mangrupa pertahanan anti rudal nu aya di awang-awang meh karancang nepi ka babari ditobros mang pirang balenan. Jelegur, jelegur, matak ender permukaan dipan, kociak dengek ngaweuhan di jero kamar kosan. Imas teu cicingeun, malik ngarampid bari seuri leutik. Dasrip semakin agresif, bombardir mortir, misil dan rudal balistik. Imas teu diberi kesempatan ngalakukeun perundingan damai atawa gencatan senjata, bari nage naon anu rek dirunding sabab senjata geus kagencet. Bari nage naon anu rek dirunding sabab senjata geus kagencet ti heula, antukna ukur bisa peureum beunta. Cukup diam teu loba peta daripada ngaruksak suasana jeung robah carita. Di luareun kamar kapireng sora cai nyurulung kana bak, laju ngalembereh alatan kebak. Kajeun teuing sabab situasi beuki genting, teu paduli awahing kago ku urusan birahi, teu nanaon cai pam ngagulidag nepikeun ka saat, anu penting mah perang teu beakeun amunisi sanajan ukur sakecelak. Abong perang di medan dipan, nya oge mumusuhan, tapi beh nama sauyunan jeung satujuan. Sarua hayang nepi ka panganggeusan kalayan babarengan, teu sawios perkawis luut leet kesang sareng abotna perjuangan, anu penting mah sarua senang di kamar kosan.
suluk waktu ninggang mangsa anu satru satengah binasa sanggeus patata pausap adu renghap sarwa eungap akhirna golepa kupuk apak neangan elap duanana ngalempre samalah ku Dasrip mah nepikeun ka sare awahing ku cape tekung silila Imas nguniang memeres buuk anu beuki acak-acakan laju ngoloyong ka tukang meh saparapat jam nya Dasrip beunta kuniang hudang lalaunan red kagigireun taya sasaha blenyeh seuri sanggeus kapireng Imas keur guar gewur bari kakawihan di kamar mandi ukur dirina nu aya di luhureun dipan gogoleran bari nyeusup seungit parfum sinebaran aya sesa haneutna tangkeupan anu teu ilang aya sesa perang patutunggalan dumeh spray acak-acakan breh narembongan Imas anu otel tepak toel Imas anu ngaharewas bari jeung haros-hos Imas anu cacabak binarung dilak Imas anu nangkep ti peperket es tuning geugeut jeung Imas anu nangkarak bengkang ngawasa ambekan Dasrip kawas bingung sorangan nyage ngerasa cukup keur saheulaanan tapi tetep ngondang kahayang jeung panasaran gep nyekel kana sirahna aya rasa nu aneh lain ku cape atawa lungse lain oge bunga atawa sugema keukeuh ngerasa aya nu kurang hayangeun sakali deui tapi si Jonathan sudah tak sanggup berdiri bati hareuneg jeroning ati ternyata dua kali teh hanya sebatas ambisi di luar keur meujeuhna panas abong tabuh dualas tapi di jero kamar Dasrip niiskeun pikir sateka polah meper kahayang sabab anu kakara kajadian teu woleh ngundang kapanasaran aya nu nyesa sabada tanding bener-bener lekas tapi nah aya keneh anu cantung tas jeung aya nu ngajanggikeun yen ieu teh lain anu pamungkas paguneman di tengah rohangan bari jeung nyesakeun haneutna anu tadi kasorang Imas gogoleran dina lahunan Dasrip teu loba omongan ukur ngahenen bari neuteuk beungeut ku Dasrip anu keur anteng ngalamun sakapeung leungeun Imas ngagilisir ngusap kana pingping anu ngalahun basajan tapi cukup nandakeun kaheman Dasrip teu lemek teu nyarek keukeuh anteng dina lamunan dibareng ku haseup roko anu ngulikbek di jero rohangan Pamitos kieu teh abdi mah meni resep ninggal pamun teu salira teh ceuk Imas panonna neuteub anteb Dasrip ukur mesem ih teu kudu kitu oge atuh nyi tembalna bari nyot di rokona nanging kitu pisan Kang katawis pamegetna teh berwibawa taya jawaban Dasrip nyarandekeun awak kana kursi bari humandeuar Imas mencerong laju nguniang gek disagigireun bari jeung keukeuh paadek awak
Akang ti kunaon? Eta ngalamun dugikeun kalaleb gitu. Aya masalah akang teh? Sok atuh nyarios, abdi siap janten pendengar setia. Plus anu bager kacidapan. Imas ngagonjak. Lengak Dasrip ngadangheak, tutupna museur kana lalangit. Di lembur nyi. Pokna tekebat. Di lembur, aya kajantenan deui Kang. Cek Imas curing ha. Tuh aneh ku ayeuna mah wahing kula batuing kajadian. Atuh akang salah kuku, malah jadi beuki riweuh. Ih, teu sakedahna atuh. Walun Imas bari naleukeum kana dada Dasrip. Nya, tapi dari kumineng teuing mah matak capek. Can rengse nu hiji geus datang deui nu sejena. Pan akang ge jelema boga masalah sorangan, lain nguruskeun masalah batur wungkul. Ari manawi teh akang mah teu kagungan masalah. Eta we katinggalna tara pisan nguluwut geuningan. Menawi pamininggal salira ngalamun teh sok janten gregetan. Ukur diareupun nyai akang bisa kieu teh. Pan di lembur mah goreng kasebutna saurang pamingpin jejerih ku masalah. Nuhun dupi masalah anu nuju di ranapan teh perkawis naon teh ya kitu Kang. Di lembur teh aya budak ngora anu ngaganggu kana pikiran akang. Janten, ku alatan eta akang para rusing teh nya? Cek Imas nempas. Nya ngaganggu pisan atuh da. Jadi weh rambat kamale. Imas nguniang deui, panuna nutup semu ogo, leungeuna keukeuh meulit kana beuncing Dasrip, bari pok nyarita. Saur sepuh teh mah, masalah teh ulah diantep nanging kena dipayunan. Kitu di perkawis anu ngaganggu. Dasrip seuri maur. Nya oge, bener pisan eta teh nyi, kudu disanghareupan. Mun atuh Kang, daripada kasiksa. Hapunten pisan eta murang kali teh ngaganggu kumaha kitu. Sajongjonan Dasrip ngabetem, tapi tekung silila nyarita deui. Intina mah eta budak teh teu nalipak maneh, cucunga ngalanggar bates, nepikeun kadeukeut teuing jeung kulawarga akang. Oh, kitu rupina teh nya? Lamun sug akang inget kana kalakuanana, asa hayang ngiduhan. Sakapeung mah komo meuni hayang notogeun sirahna. Temal Dasrip bari kekerot. Punten, bilih lepat. Dupi eta murang kali teh aya hubunganana sareng Ece. Cek Imas nanya bangun asa-asa. Lain pamajikan tapi jeung adi beuteung. Neni si Jenat maksudna? Nya saha deui atuh. Pan adina pamajikan mah ukur neni. Cek Dasrip bari ngekesek kuntung kana asbak. Janten akang teh tersep ku caketna sareng si Jenat. Teu pantes we. Kisakedap, buah akang teh timburunya. Henteu. Temal Dasrip bari jeung siga nu kaisinan. Yakin teh timburu? Paneni mah geulis, gumuleng deui. Pala kewesan naos abdi istri nanging resep ninggal neni mah. Komo di pameget atuh? Salaku lalaki anu normal, henteu mungkir oge lamun akang resep ka neni. Temal Dasrip leuleuy. Akang teh bogoh ka neni? Imas nanya bari mencerong. Jujur we sareng abdi mah Kang, keunda moalna naon ieu? Abdi mah nalipak maneh terang kana batesan. Cek Imas daria. Sajongjonan Dasrip malik mencerong. Bangun anu keur neuleuman caritaan Imas, naha bener moal matakna naon mun seug manehna balaka. Akang bogohnya ka neni. Cek Imas bari imut. Sabenerna akang oge nyaho. Kasebut salah mun aya hate kadua leutik anu jadi adi beuteung teh. Ngan awahing kuremen panggih mah eta rasa teh beuki tumuwuh dina hate. Komo mun seug neni ngenong, heug lalang harakan jeung lancukna bari lalajo TV. Dieu-teu oge anu ngaborelak teh matak nyeblak. Abong pamegetnya? Cek Imas bari celetot nyiwit cangkeng Dasrip. Aduh, tapi da moal aya nu nandingan Imas dina sagalana oge.
Ceku Dasri pari mencet irung Imas. Nu leres eta teh Kang? Imas katempo marah mai, ada gitu. Nu leres eta teh Kang? Cek Imas katempo marah mai. Leres, apaan buktina? Pokoknya mah aku padamu. Bohong akang mah. Cek Imas bari ngalendean ogo nakeranan. Teras ayeuna perkawis eta murang kali teh kumaha kitu? Gustu jadi masalah deui ayeuna mah. Cek Dasri pari ngarongkong gelas dina meja. Tos teh janten masalah kumaha? Asa tengah hartos abdi mah? Apal si Wira? Dasri nanya bari neundeun gelas deui. Wira, jalmi anu ngagunia si kasih teh ya? Cek Imas ngajengho. Nya Wira anu mana deui atuh panukur eta hiji-hijina. Wira anu jadi buronan. Teuing kapanggih deui teuing moal. Jaba imana oge geus diduru. Puas teuing sia. Kumaha? Kukupingan teh imah si Wira diduruk. Imas beuki ngajengho ngarasa teu percaya ku caritaan Dasri. Nya sababaraha poe ka tukang kajadianana teh. Akang po teu ngabejaan. Kutu sangkinya, da waktu abdi miyos di lemur mah masih kene aya. Wirih kaleresan ngalangkung kapalih dinya. Nggus teu kudu jadi pikiran teuing nyi. Nunggus mah nggus. Mending mikiran anu acan. Naon teh anu teu acan teh Kang? Imas penasaran. Nya eta teu acan 2 kali. Yuk Cek Dasri bari metot Imas ka kamar. Ih, akang. Temal Imas ogoan pisan. Nah, jantan akang gini Kang. Oh iya, spray ngilu asup nyi. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Cagu urang tunda ilalakon Rajapati teh nya insyaallah kin urang lajengkeun dina episode anu salajengna. Bobot sapanon carang sapakan, cag urang tunda di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleuum sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasambeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.